Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyu dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat, saat santai larut dalam alam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Sampurasun. Ya, dulur coklat, karaos bingah, bagja, napak jagat Pasundan tiasa sumping deui ka kota nu luar biasa, Sumedang. Tangtosna oge ieu mangrupikeun bakti bukti ti coklat kita dina raraga ngamumule budaya Tatar Pasundan. Sebuah pergerakan eta hayang menuju sukses teh tangtosna lain masing-masing. Tangtosna saling ngerojok antara sangar A jeung sangar B jeung sangar C. Eta satu kekuatan anu sifatan teu paing-aing tapi saling ngangkat. Anu paling utami nama ulah bauan, karena orang mah seniman. Misalkan pami ditari, pedah abdi ditari resep Jayapongan, fanatik ke kesenian katari klasik gitu. Justru ketika banyak apresiasi itu banyak manfaatnya, banyak input kanggo orang. Kumaha carana enak mah di daerahna nyalira we urang ngadamel anu memang betul-betul sok weh barang jieun mah. Da anu awon mah anu lepat, anu buruk sakalipun goreng anu teu barang jieun. Nu penting mah aya karya adek sae adek kumaha adek hideung adek beureum oge nu penting aya karya jelas. Dimimiti ayeuna wayahna teu loba ngurungkut tembongkeun jati diri kanggo kapayuna. Si ide gagasan ieu anu dijieun ku urang kunaon kudu ngahiji jeung alam. Sabab naon otomatis urang oge bakal ngirim sinyal positif ka penonton atau ka para penikmat seni. Jadi ngilu auk Jadi mikir oke tuh tarik teuing. Oh iya nya kabayang. Sok sono terus sababaraha kali abdi ngiring saran NJP tetap kedah audisi. Tapi eta janten pelajaran kaum abdi. Hiji pengalaman anu berharga. Ayeuna meungpeung urang sasarangan-sarangan NJP meungpeung aya narasumber sok manfaatkeun ku urang ieu aya kumaha-kumaha taroskeun ka aranjeunna anu tos betul-betul mapan dina bidang seni na.
napak jagat Pasundan, Miang Tandang. Hatur nuhun. Aduh, Mang Jun. Tah, dulur coklat. Ayeuna urang tos di Taman Dog. Pasti uningal dulur coklat di mana Taman Dog. Di mana, Cobi? Di Sumedang. Tah, dulur coklat. Simpuri sareng Mang Junun tos aya di Sumedang. Urang eksplor Sumedang ulah tahu lah. Iya. Tahu mah tos seueur. Tos arapaleun pisannya. Kuda oge tos seueur. Tah anu. Ayeuna naon? Anu jarang di Sumedang. Ya anu jarang kira-kira naon palawan kisan dulur coklat. Pokokna mah hayu. Pokoknya mah ngiring terus, dina nyabak. Terus coba. Lain, dibejakeun heula tong. Tong. Urang ka mana? Tong meh. Penasaran. Nyoba terus. Terus coba. Gokeun. Sampurasun. Aduh. Ada, Bang. Alhamdulillah. Kang, aduh, sadana, aduh. Bang. Bang Jun. Naonna? Jadi jawara mah tak kudu kuat heula kudu kieu. Iya. Tah atuh teu sambarangan. Buka maskerna atuh. Oh, apa atuh? Teu sembarangan atuh tah. Saha nu nyieunna sok? Mang Jun. Teruskeun atuh. Pak Usep dah, Mang? Alhamdulillah saya. Sana mina? Pak Usep. Nah, terus apa? Apa kenal atau mata ke bawah ka dieu ge, Oh. Atuh. Pak Usep, ieu teh si Malakanya, tapi ieu teh sentra bedog teh namina teh bedog naon? Ieu teh Abah Bedog kaleresan. Oh, Abah Bedog. Oh, tapi kan teu abah-abah. Pun bapak kaleresan pun bapak nu ieu nama abdi mah mung neraskeun. Oh, neraskeun tuang rama bagitunya. Oke, mohon. Hari produksi ieu tos sabaraha lami? Hari pun bapak mah ti tahun 80-an, 80-81 lah, 81. Tapi di dia? Di Congeyang, di Congeyang. Di dia, maaf panginten produksinya. Mung ada mah sarangka sarang gagang. Sarangka sarang gagang. Oke. Jadi kita tunggu nu kitu. Dulur coklat lah, itu sarangka teh nu kumaha? Sanes sarangka, sarangka. Sarang. Wadahna berarti nya. Warangka biasa oge. Warangka. Berarti wadah ieu nya, wadah bedognya. Tapi tuang rama masih kan produksi sami. Mohon produksi abdi nyanakna di ditu, nyanak bahan teh. Jadi tos janten kieu dicanak ka dieu didamelkeun sarangka. Nah, biasanya pami di dieu bedog ge mah, khusus di bedog Abah. Bahan bakuna teh tina naon, Ausep? Tergantung nu pesen, lamun kangge ka pasar mah paling dina per. Paling saya tina lahar. Tina lahar paling saya. Oh, pon tina lahar henteu, lahar mah. Lahar, maksudnya tina lahar. Nya lahar kan panas atuh Bang Jun. Oh, tina lahar. Tapi aya ciri-ciri bedog bentenna sareng bedog produksi nu sanes gitu. Di Abah Bedog naon? Aya ciri anu bentenna. Kan ari biasana di dia mah mung kangge ka pasar hungkul, ari abdi mah di dia tiasa kangge anu aya pesen jadi custom tiasa custom. Oh, tiasa custom. Wih, custom. Contohna nu custom aya teu? Oh iya sigarenya. Wih. Balati mah nya. Dagger nya alat tusuk. Oh, oh janten tiasa custom nya. Tiasa custom. Tapi ditinggal heula saha panginten anu. Nyata kitu. Itu sembarangan atuh. Tahu lah mun sembarangan mah. Abi ge tuan ngical kangge ka budak SMA tapi nu teu acan dewasa mah. Panginten ieu mah pami aya pesanan aguron silat gara ditunya eta anu kanggo latihan panginten gitu Bang Ju.
Mangep. Ke mana Hoyong ieu nya. Ke mana? Ieu tinggal atuh. Jantan ciri-ciri apa pangitan di dia mah tiasa custom. Benten sareng sanes. Produksi di Cawe anu meser anu teu nya. Kang ieu teh sabaraha lami ngadamel ieu? Paminu kieu misalkan. Sarangkan hungkul. Sarangkan hungkul paling setengah jam ge beres. Kasaran mah kantun ngahamplas sareng pernis. Sareng ieu na, sareng panyepengan teh naon handle nama benten deui perah nama. Oh langsung di ditu ieu mah. Teu di abdi mung nya 2 jam lah beres. 2 jam? Nya sadayana sareng sarangka. 2 jam. Pami ieu kayu naon seserna di dia nu diangge ieu? Ya abdi nganggena kayu jati paling. Iya kayu jati teh ieu. Eta kayu jati. Lamun handle-na eta gagang nama raksamala, kayu raksamala. Kang Usep pemasaran sakinten teh aya di online teu? Sakinten dina IG misalkan anu sanesna pemasaran. Teu gaduh. Teu gaduh mung dirinya. Mung da kan abdi mah mung ka pasar paling ge Pak seseurna mah. Jadi untuk keluar. Jadi ka tukang dagang minta duit lain gitu. Didagangkeun maksudna. Ini sih nah dijajarkeun di pasar. Dijajari pasar pangitan sebentar wis ayeuna jantan ka Dulur Coklat pami anu kalasan ka Sumedang kamu ka Cimalaka sumping we ka dieu bilih panasaran mah langsung we non hubungi Kang Usep usaha sep sepatu lain sepatu bedog nah gitu pangitunnya Kang kapayun harapan Akang salaku pengrajin bedog harapanna tuh kumaha tah harapan mah di abdi mah hoyong teh pemerintah tiasa lebih peduli ka anu gaduh usaha-usaha alit nah. Oh, di antawisna bedog. Di antawisna bedognya khususna abdi. Soalnya geuningan da ku zaman ayeuna mah sesah milarian pedamelan. Jadi kedah sakumaha tiasana mencari pekerjaan anu ku anjeunna ditiasa gitu. Contohna abdi kan tiasana ngadamelan sarangkanya. Ngadamelan sarangka. Kurang dukung we ku sadayana. Nomor sabdi dah dicoplasnya. Urang dukung ku sarana ya kantos ti pamarentah ti urang oge. Katawis panginten di dieu ge Kang Usep oge panginten aya karyawanna panginten eta ge sami kanggo nganapkahan keluargina janten seueur lapangan pekerjaan gitu pangintennya. Kang Usep hatur nuhun pisan waktosna pokona mah sing diganggu ku abdi sapanca. Pokona mah sing sukses teras langsung nanjeur deui dina usaha bedogna. Kitu panginten hatur nuhun. Ka oge hatur nuhun sadayananya. Tah kitu Dulur Coklat upami ka Sumedang. Ka Cimalaka aya bedog Abah anu Abah bedog. Abah bedog. Anu biasa di custom panginten kumaha hoyong urang. Hatur nuhun kanggo ka Kang Usep. Abdi sareng meungeun baris nyaba deui. Nyaba terus. Nyaba. Gokil. Sampurasun Dulur Coklat. Bakti-bakti bukti coklat kita di nararaga ngamumule budaya Tatar Pasundan dibuktoskeun dina gelaran napak jagat Pasundan. Kalebetna aya proses kamonesan atanapi proses latihan di sarengan kudutan napak jagat Pasundan. Tah ayeuna mah Dulur Coklat supados teu panasaran kumaha hasilna ieu aya salah sawios sanggar ti Sumedang anu baris perform ningalikeun kumaha eta hasil ti kamonesan. Hayu urang langsung tonton wae. Sanggar Satria Pinilih anu baris midangkeun Jaipong Umbul Wilujeng nyakseni.
pusti seni Sunda nu sayakti seni umbu seni Sunda nu sawa nu kudu didama-dama urang ranjang gunung gede lung kawing gunung galunggung berang peting ulah heuling eling ka Gusti nu agung urang ramah nu ngarangan tangkuban karahu nunggu ngakonan perjuangan sing tuhu ulah kaganggu gunung haruman geman gunung harimonu kundung usuk pikir kuat iman semujud ramah agung mun urang pinanggih deui tong dipake ceri hati urang sing mah tetep tumampi eta teh bebendun Gusti satang kalmah gempang irmawar kalodo sok disireman sahanurik ngahargaan iwati bangsa sorangan iwati bangsa sorangan cinta kana kabudayan sami cinta kabangsaan sami cinta kabapan Bukan tubruk. Kopi, tubruk, gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Gering na, ay gering mo itong lelempangan wae atuh. Lain lelempangan, tapi biasanya kukudaan. Kuda eta buka atuh masker nih ngomong mah. Sulap, tetep. Ini hilir bulu. Kumis. Oh kumis. Nah bedanya. Mang Joro jauh-jauh di lembur itu ke Indonesia, ke Sumedang rek naon. Neangan kuda. Kuda mah geus puguh atuh di dieu mah, tempatna di Sumedang mah. Pan di dia teh nyimpen kuda loba pisan. Nya, di Sumedang mah nepi ka aya laguna. Naon laguna? Budaya Kota Sumedang. Seni bangreng kuda renggong. Atos yang teu damang. Ayeuna bener-bener kuda nya. Ku abi lah tenang ge di bakalan oleh-oleh kuda mah gampang. Nyaan ya teh nyaan. Ka daerah mana? Terus aku mah abdi ngiring. Ayo, hayu atuh Mang Ep. Tah dulur coklat. Joro ya, hoyong kuda cenah.
Tapi di Sumedang mah kan teu kuda unggul. Urang pilangan di sanes nanya. Pokoknya ada kenangan kuda jorok mah. Nah jorok kieu wae kumisna. Iya kumisna. Nyobat terus. Namuka. Iya tuh pasangkeun. Nih hirup dulu. Nyoba terus. Terus nyaba. Oke. Tenang kumaha di mana atuh ya tempat kuda teh? Ieu kandang geus loba ieu. Kandang naon? Manya kuda sagede kieu kandangna. Kadieu tingali atuh, percaya we itu. Kan apalin joro mana nang kuda? Nya atuh tingali heula ka dieu. Tuh, ti ditu ningali ti dieu. Ti belah dieu da kudu belah dieu. Tuh kan tingali. Ieu malain kuda tuh. Bahaya ieu mah. Jorok kenal keren. Malu aku. Iya, aku juga tidak malu. Dulur coklat aku kena prank. Sahanya ieu. Kira buka heula atuh cing. Aroni. Balad keneh gini. Aroni. Aduh. Ieu pi bahayaeun nya. Bahaya naon? Nyeureun, bisi nyeureun derdi. Bukakeun geura ieu nu saha Aroni? Teu, Mang, ieu mah teu nyeureud, ieu mah teuweul. Teuweul. Emang yakin? Yakin, ieu mah teuweul. Teuweul mah teu nyeureud. Ai teuweul mah teu nyeureud. Cing cobaan cok abus leungeun kadinya. Tuh, geus. Teu nyeureud. Nyaan itu teu nyeureud. Nyaan. Anu hoyong terang masalah teuweul kumaha? Pokona mah lamun hoyong masalah teuweul terang sagala rupana, ayo urang ka ditu, urang Siap. ngobrol di ditu. Siap, Mana siap. gitu ayo. Ayo. Di paling mana Aroni? Ayo kayak di ditu di saung. Ayo tuh. Ayo, siap. Dulu coklat. Ayo urang ka Aroni. Tah, ieu sim kuring sareng Mang Jujun. Mang Jujun. Mang Jorok. Jorok. Oh, punten ieu Mang Joroknya. Tos di dieu. Jorok. Ih, nyabak jadi nyabak. Jorok. Jorok. Sanes nyabak. Nyabak ka kota maksudna. Kang Roni, abdi teh ningali ieu namanya teh. Terus dia oge seueur oge madunya. Iya. Teuweul non lanceng kelulut. Naon eta teh? Kelulut teh belut. Iya. Lah, Lain, orang Mang. tahu. Jadi ieu teh jenis lebah gitu nya atau dina istilah umum mah jenis lebah string bee. Namanya teh nya eta teh jenis lebah anu teu bersengat jadi teu aya panyocok gitulah. Ti irah ieu tah. Ieu teh naon namanya teh benteng muda mandirinya kelompok nantinya. Kelompok tani hutan benteng muda mandiri gitu namanya teh. Kawitanna ti tahun sabaraha Aroni? Dongengna Hari ngawitan ngabudidaya mah awal ngarencanakeun teh 2018 gitu nya. Tapi programna sanes program budidaya sanesna mah gitu. Tapi ngaprogram karena abi kan aktivitas di lingkungan oge gitu nya. Nah awalnya teh ngaprogram penyelamatan hewan gitu. Nah awalnya teh eta gitu programnya 2018. 2018 gitu. Nyalirah Kang Roni eta Sareng mahasiswa gitu. Sekarang di kampus kan ngabina urang kali mapala. Nah tidinya gitu tapi santos eta teh oh gini kan potensi anu kaungkap teh seueur pisan tidinya teh. Ya akhirnya bentuk weh kelompok tani gitu. Ya alhamdulillah akhirnya SK entos di provinsi langsung lah gitu nya di bawah Dinas Kehutanan Provinsi tos legal gitu. Kendala teh Kang awal-awalnya pasti pan seueur pisan lah gitu. Ya teu bisa naon teh
Ari kendala anu saleresna mah ngarobih pemahaman masyarakatna gitunya. Eta nu paling susah. Itu awe peryogi waktu anu lumayan panjang gitunya. Pembuktian heula biasana. Nya kan ari prinsip di masyarakat umum mah komo di daerah gitunya. Can ningali hasil mah percaya tah gitu. Tapi kan ari abi mah udah ganana saresna teu acan wakakana nilai profit nukar itunya kan keuntungan gitu, tapi karena awalnya tinu program penyelamatan hewan ya abi kumaha ya caranya ngolah lingkungan kaditu teh gitu ya akhirnya santos kabentuk KTH abi ngadambel program-program itu muncul bade ngadambel kampung wisata edukasi madu gitu ya anu akhirnya gitu teh santos masyarakat di dieu terus rada mulai paham ya stup ieu teh log buatan ieu nya kotak-kotak ieu kopi disebar gitu di tiap bumi di tiap kepala keluarga teh kopi di tiap rumah di pasihan nya di data khusus gitu karena engke program salajengna santos ieu abdi ngadamel koperasi warga gitu tinu ieu teh Paroni ya patarosan ti simkuring ya salianti madu naon wae manfaat teuweul teh gitu. Tong balik seuri atuh diri atuh seuri coba. Ari manfaat mah seueur ieu teh nya bahkan dinu sababaraha penelitian gitu nya ninggalian dina Google da ayeuna Google terus jadi sakti we Google teh. Terkenal. Sababaraha penelitian teh termasuk anu di Jepang dugikeun kanyebatkeun bahwa kandungan madu teuweul teh hampir 10 kali lipat ti madu nyeruana kana punya madu odeng. 10 kali lipat nya. Budidaya ieu pan si teuweul-teuweul teh di mana teh di pasihan ku Kang Roni eta napa milarian heula teh betul. Teu jadi kieu kan awalna nu tinu program penyelamatan hewan teh nu tadi nya. Awalnya itu nya. Nya akhirna awe gerak teh ka tukang ngalah awi ka mana gitu nya. Ayeuna mah pamimenak anu kieu wayahna tong dibongkar sok kadiekeun ku abi digentosan. Tah, panjang kieu pamitos di budidaya kieu pan di Soraruni tadi di Tunggal Bumi lah gitunya aya. Hese teh ieu parabna namun gitu. Ari parabna mah jadi karakter teuweul mah kecenderungan teh ngapungna ka handap gitu. Jarang kaluhur, jarang kana tatangkalan. Gitu. Bahkan jukut-jukut liar wae oge semacam jukut bau gitu nya bobadotan. Dari kembang mah kan tetep aya nektar gitu nya anu tiasa disedot. Gitu kan kapasitasna meureun anu benten gitu tiap kembang teh. Jadi pasti dicanakan gitu. Tah nyiptakeun lingkungan sehat teh tiasa tina ngabudidayakeun anu kieu awalna gitu. Tah eta nu dituju ku abdi saresna mah. Aya 3 produk saresna mah anu dihasilkeun tinu proses ngabudidaya ieu. Hiji aya madu nya aya bipolen gitu. Terus aya propolis. Kang Roni ya badan halus deui ya upami proses ieu na naon teh ngadamel ti awal sampai ke akhir kumaha biasa janten kieu ya ieu prosesna nya gitu. Jadi pami ngalihkeun gitu nya proses ngalihkeun tinu disebutna teh log alami kana log buatan eta teh naon nya ari dina waktos panen mah teu tiasa disebatkeun kedah sabaraha bulanna gitu nya. Nah, tapi aya perkiraan gitu. Ti awal ngalihkeun mah salami 5 duikeun ka genep sasih wayahna di antepkeun heula gitu nya entong-entong di kumaha dinu aya madu oge gitu aya produksi anu sanesna diantepkeun heula. Janten ti awal ngalihkeun entong ka dipanen sabaraha sasih. Perkiraan 5 sampai ke genep sasih mah. Abdi nguping Aroni sauna teh di etang oge nganggo naon kalacakra larasa teh kumaha teh maksudna etangan kumaha teh. Ya, di Sunda mah janten kieu nya kakait sareng hetangan nya anu tadi panginten di Sunda mah anu diajarkeun teh
ngetang heula gitu nya sanes maca heula. Gitu. Tah justru perhetangan-perhetangan eta teh upami dikaitkeun sareng kaayaan ayeuna gitu nya penting oge gitu. Mung hetangan ieu nya sanes hetangan anu naonnya. Teu sadayana disebatkeun kedah gaib atau nepi naon gitu nya justru ilmiah gitu seseueurna. Tah dina konsep anu ku abdi dicepeng ayeuna anu dijanten ke dasar teh nya konsep kalacakra gitu, kalender anu disebatkeun kalender awal di Sumedang gitu. Sumedang tapi keseluruhan Sunda. Upami dina awal peradaban Sunda mah justru iya awal ayana kalender saurna kitu nya saurkeun guru gitu. Mah sareng zaman ayeuna ya kan ayeuna teh seolah-olah gitu nya sore simkuring cuaca teh asa teu mancing di mangsa teu mancing mangsa gitu. Tah muhun eta teh kapungkur mah September oh pasti hujan. Gitu nya. Maret kan itu berarti halado teh sami teu sareng ieu. Nah justru benten gitu. Ari dina ieu mah kan dina kalender kalacakra mah sadayana teh aya 11 sasi. Satauna teh teu 12. Teu 12 gitu tah sasasi-sasasina teh netep 33. Teu 30 berarti nya. Teu aya nu 28, teu aya 30. Sadayana sami 33. Mun tah eta teh 11 eta teh nya sanes ukur angka unggul gitu. Tapi nya di naon di ieu keuna teh tina proses jumenengna urang ka alam dunya sarasna mah. Gitu. Tah patali sareng ieu nu nembe di etangan kalacakra. Sareng teuweul. Nya tadi kan urang teh seolah musim teh tos netep kitu nya. Nuhun Ai ku ieu mah di etang teh netep sarasna mah gitu. Harapan kapayun ngeunaan teuweul ieu Kang Roni kumaha tah? Nah, harapan kapayun mah gitu nya anu kakait sareng teuweul namanya ieu jenis-jenisna tiasa ka naon tiasa kagunukeun deui tiasa araya deui di dieu teh gitu kumargi engke di lembur ieu gitu nya ku abdi ditarget teh sanes mung saukur kampung wisata na hungkul gitu nya tapi aya muatan edukasi itu Mang Aep. Kang Roni painten informasi hatur nuhun ka dulur coklat oge anu naon penasaran cenah hayong ka dieu langsung ka Aroni mangga dianggas pisan. Bae kan penasaran. Anu panas tiris. Kumadu teueur. Biasa. Pokona mah Aroni sagala paniatana mudah-mudahan tiasa karealisasikeun tina kanannya. Amin. Pidoana geus sadayana. Mohon anu bade sakola alam. Mangga sumping wae ka dieu. Simkuring sareng Mang Junjun panginten bade nyabak deui. Aroni nuhun. Sami-sami. Nyabak terus. Terus nyabak. Go. Sampurasun dulur coklat kumaha damang. Ya eksistensi coklat kita dibuktoskeun dina gelaran Napak Jagat Pasundan anu kalebetna aya proses kamonesan atanapi latihan disarengan ku Duta Napak Jagat Pasundan. Tah ayeuna dulur coklat urang sararea baris ninggal perform hasil ti kamonesan. Kumaha hasilna mending langsung wae urang tinggal salah sawiyo sanggar ti Sumedang nyaeta Sanggar Seni Layung Sari Wakancil Group Wilujeng Nyakseni anu midangkeun Ajeng.
jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, Senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai larut dalam alam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat.